aya nu nyebutkeun yen sakola teh imah kadua, tapi pikeun urang sakola teh sakabeh dunia. Di dieu urang diajar yen angka dina kertas ujian moal bisa ngukur hargana hiji silaturahmi, tapi nah bener. Waktu bakal mupus sagalana. Abdi Eljan, ambisi abdi ngan hiji, nyaeta hayang kuliah di Bandung. Cek batur abdi teh pinter, tapi sabenerna abdi teh jalma nu paling sieun teu boga masa depan. Alhamdulillah mana Randi geser dulu masih naik benteng. Urang memang kenangan tuh bae itu saya pakai apa anjing. Pak apa orang itu Pak? Mana mah elementar lagi tetep kaburangan bae. Sok asup. Awas isup mun balik nanti pager deui. Siapa ke abi ka dia mau mobil mewah Bapak nemu parkir panggung. Astagfirullah, sugante geus tarobat. Sing gue jadi monyet benteng keneh. Aduh, olahraga pagi Pak, ieu mah. Olahraga hulu maneh, saya ampun turun. Marane ke ruang BK yeuna. Iya deh. Kenapa Bu, mantan terakhir? Lah, ya nama ibu mau aku berat, so tanda tangan. Sok, seatas iya masa salaman we, terus balik ke kelas. Ya Bu, Kuring Febrian, loba ngomong ngan bisa ngajaga keur kuring. Babaturan teh leuwih ti jasa. Kurang Aldi, hirup mah tong dijieun pusing, nu penting mah seuri. Tapi nya kitu urang kudu bakal terus bisa seuri mun engke jauh ti maranehna. Jangan urang ah. Yes. Belum. Pep, ayo ah, kurang kelas. Ayo. Pokoknya mah kayak orang mau tetap mempergi online wae, imbangannya parowo ka urang. Mana mah mungkin wae sigana urang mah bakal mantuan kolot. Urang mah jengkana bakal jarang nyekel HP. Nya si kana al. Soalnya kuliah di Bandung mah jadwalnya bakalan padat. Orang kudu realistis, soalnya dunia kita berbeda. Oh, jadi gitu, geus jadi mahasiswa teh selevel gitu arurin jeung arurang. Entah atuh al sok leuwih ah. Leuwih ya. Aduh,
Iya, ayah batagor terakhir di Bibi. Semoga sing sukses di Bandung. Nama Jabe. Nah, da iya aja si Aldi. Tah, sok buka tingali. Namanya Ce. Puisi. Lain puisi ya, tambah catatan hutang di kelas 10. Mana yang mawaan wae bala-bala teu dibayar. Si Ali kemana? Maya Al bisi jasa mana di kan si Aul. Iya. Saha nu ngabejaan mun uyan kurang, saha nu ngahibur si Aul mun si Aul keur baeun. Ah bisa wae. Nyanggeus atulah Bibi Marido sapoe pokona masing sukses garawe di Bandung. Amin. Yo, S5. Nya kelah. Siap. Tah tembokeun adi kelas orang mah semangat keneh main futsalna tak apaleun ke kelas 12 mah bakalan bingung kumaha. Mana inget tepep pas upacara kasarean di dia. Eta mah gara-gara maneh Al ngajak mabar nepi subuh. Tapi di sama resepnya poe-poe arurang di kinuhan ku hal-hal konyol. Tapi ayeuna mah urang kudu geus mikirkeun SNBP, gawe jeung carana hirup sorangan. Aya hiji mangsa urang ngarasa poe teh kacida panjangna. Urang hayang sagancangna lumpat ieu sakola, hayang gara bebas tina aturan, hayang gara jadi samawa. Tapi ayeuna nalika panton nutup gerbang geus ampir tutup, urang kakara sadar yen kabebasan teh nyata mawa kasedih anu kacida jerona. 3 tahun teh asa sakicepeun, asa kamari keneh MPLS ayeuna geus pisah deui. Feb, El, sanajan ke arurang geus beda jalan, geus boga dunia anyar, tong pohonya ka urang. Pasti Al mau anu bisa mupus kenangan arurang, sanajan arurang jarang panggih, ngaran maraneh geus kacetak tina ijazah hirup urang. Ya dan kamu salah apa sakadap ngomong masih kanan jantan beri dia. Bapak 60 tahun, ngali murid, dan murid ulang tahun bapak. Jadi tapi terus sekolah itu berbaga yang kenapa bapak siap bisa beraya di lautan sebenarnya. Sora Pak Acep kawas caiti nu nyebor hate urang nu keur panas ku kasieun. Dina sorot socana aya doa nu taya kendatna pikeun urang sadaya. Teh ukur penciptaan bakal ngangkut marane di luar sana mah nya eta karakter jeung handap asor aja sing getol kuliahna di Bandung tempo di lembur aldi sing sukses di dina pagaweanna. Kemudian sing getol tenagana sing tenagana dibutuhkeun. Atur nuhun Pak, ya saya terus bisa ngabdi adik-adik kelas urang. Marindit ulah balik ke tukang sebab masa depan mereka lalu. Ya Pak, siap. Assalamualaikum. Urang tungtungna sadar yen perpisahan teh lain haltina anggeusna carita. Perpisahan teh nyaeta cara dunia merek kesempatan sangkan urang bisa silih kangenkeun. Hatur nuhun sakola, hatur nuhun guru-guru, hatur nuhun sobat. Wilujeng angkat sobat, susul harapan marane, engke di hiji poe anu cerah, urang bakal panggih deui di dieu. Mawa carita yen urang geus hasil naklukkeun dunia.